Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing mitra sadaya, tepang deui saram simkuring Zahra Dinanti jeung simkuring Jaski dina acara Warta Sunda. Sababaraha warta bade didugikeun dina 10 menit kapayun. Pamiarsa nyanggakeun ieu warta salengkapna. Dua orang siswi SMA janten korban pajamretan nu neka dilakukeun di tengah poe menterang di Bandung Barat, Jawa Barat. Katingali dina CCTV, polisi keur ngudag si palaku. kamera pangawas ngarekam paripolah tukang jambret dina Jalan Purbasari, Cimahi Tengah, Bandung Barat. Di tengah poe eta aya saurang pangendara motor ngabuntutan lanjeng ngarampas handphone tina panangan salah sawios siswi anu nuju boboncengan. Si korban sempet ngudag palaku mung usahana kapiheulan ku si jambret. Ku kajadian jambret eta, korban kalengitan 2 handphone sakaligus. Si korban teu lila ngalaporkeun ka polisi dilengkepan bukti mangrupa video rekaman CCTV. Tina kajahatan eta, aparat Polres Cimahi tos ngalakukeun olah tempat kajadian perkara. Polisi oge tos kenging identitas palaku, nu dina waktos ieu polisi keur neang palakuna. Pamirsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina deungeut ieu. Simkuring amit mungkur, amit mundur. Hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.